saya ngadenge unggal musola, unggal masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nyana bari nyupiran ge batur ka masjid. Haju budak leutik tah deuleu budak leutik. Sial beureunan cak diana. Budak leutik bae takbir aing jeung bos. Sabaraha duit cak hatenya na ieu aing digajina ku bos. Goblok teuing cak nya. Bos, saya mau dipecat terserah bos. Saya mau berhenti mau salat dulu. Cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa? Terserah bos. Cak kira teh digeblukeun lawang. Nya na ka masjid ceurik. Tati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Mantak ironi aya budak leutik belajar puasa umur 5 genep tahun kuateun. Ayat tatanggana umur 40 tahun teu puasa. Budak puasa begitu dibere ku nyana tah es bonbon ceng-ceng ya sun mung kuda mah puasa kulam siap puasa geus sakola encan karak endeu ke tahun ieu puasa berarti umurna ka karak genep masuki genep siap puasa emang bapak teu ngomong sia juga aing jalan teu puasa umur 40 tahun aya teh jelema dinasehatan ku kiai ceramah muludan ceramah rajaban hatena teh telas bae telas bae teh daek puasa barang neuleuh budak puasa masyaallah mulai babalik hatena budak leutik bae puasa aing teh langsung nyana ka ieu mah ceurik ka majikan naon ka ceurik kagak ada puasa. Kakarak ayeuna bae ngomong. Heran, anu papa puasa masa negaledek sing jaleger. Lah ngomong gitu sih atuh. Atuh mah nyam kakak puasa. Emang di mana mimitina ya yang puasa? Henteu lah yang puasa bae geus puasa. Bener puasa. Pamajikan ge kaget tah. Ku kiai mah teu kana sehatan, rajaban kiai ti mana-mana muludan teu, tapi ku budak leutik pernah terjadi kapan lebaran nyana poean lebaran ditugaskeun ku bosna ti ka Surabaya ti dieu ti pasar Kemis poean lebaran tas subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon nyana di jalan ka Cirebon memeh Cirebon jam 7 jelema kabeh mawa sajadah deuk ka masjid. Terus saya ngadenge unggal musola, unggal masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nyana bari nyupiran ge batur ka masjid. Haju budak leutik tah deuleu budak leutik duaan. Make baju putih, make samping, dituturkeun ku bapana, di dieu aya sajadah leutikan, malah aya sorbanan. Lu gede mah kiai make jubah lu gede dan henteu nyerenyeg tak ka jero hate. Barang lu budak leutik, berangkat di jalan kan Allahu akbar, Allahu akbar. Teu capaya tangor Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sial beureunan cak diana. Budak leutik bae takbir aing jeung bos. Sabaraha duit cak hatenya na ieu aing digajina ku bos. Goblok teuing cak nya. Bos, saya mau dipecat terserah bos. Saya mau berhenti mau salat dulu. Cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa? Terserah bos. Cak kira teh digeblukeun lawang. Nya na ka masjid ceurik. Karena sehatan ku budak, masyaallah tah Allah mamere nasihat teh macem-macem. Aya nu ku kiai, aya nu ku ustad, aya nu ku santri, aya nu ku babaturanna deui. Babaturanana datang ka dinya. Tolol sia.
lebaran si babok goblok beureun isukan jeung aing bareng mabok we lebaran karena kesehatan ku oge nya tuh lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae isuk berjamaah jeung aing tolol teh budak tapi eureun kan berarti kan karena kesehatan eta iya atuh ku babaturan loba tak kana kesehatan ku budak leutik masyaallah aya jelema teu boga anak 15 tahun teu boga anak rumah tangga 15 tahun teu boga anak imah akring mobil mewah geus puguh kadaharan jeung pake geus teu kacaritakeun tapi kan di imah sepi nya na teh biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana kahibur ku pamajikanna leumpang dan lain sebagainya jeung pamajikanna bager tapi ketika neuleuh bapana di kota teu daek kana kesehatan Islam mah kos kitu nu iman mah ka toko teu kana kesehatan loba budak di restoran teu kana kesehatan tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapana Jumat menuju masjid budak ditungtun lah sapira budak nya ngerenyed hate aing hampa amat teu boga anak aing geus 15 tahun mobil aya imah sakitu mah ja perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa meulikeun budak ketika di toko bisa meulikeun budak ketika dahar aing bisa ngajajanan budak tapi ketika kaindahan iman ruhani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ge tidinya hiji jeung dua naon ka hiji jeung dua kan jadi kieu teh hiji jeung dua aja kieu daek dicandung terus daek dicandung ieu mah wassalam naon ieu naon aduh kakak teu kuat jasa jumah neuleuh budak diiringkeun ku bapana luis jasa geus diluis-luis make baju putih make sorban diiringkeun ku bapana kahareup nyanana di tukang sanggilang bari jeung lalagaan unggal jumah eta teh neuleuh pemandangan eta neng ieu mah kieu bae atuh janeng kudu sadar geus ngahasilkeun anak kayu mah kakak mah pangnuduhkeun bae ngan kanu geulis atuh kanu goreng mah kakak moal boga anak sebab sepaneng terus talamun awewena anu ahli sorga maka pantimbulan kabari ge ditawaran panti bulan kamari kakak besi hayang boga anak kupula dek kitu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh jah urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh kak ye dan ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung asana hipu teh hipu gitu tah masyaallah ieu mah boro-boro eta gering aju urang ngomong neng atuh janeng atuh ieu mah jawaban muriang tah ieu mah atuh aya bae kakak mah sehat nya anu kakak nu sehat nuturkeun nu gering aju kumaha atuh ya atuh aju kubahasi pikiran neng ieu misalna ieu mah teu rek di kukumah ieu neng tetep neng pamajikan kakak ngan ieu neng pan kakak sehat ya kerlek pae dirinya bisa pae tah dirinya tah diomong kos kitu tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya cerik masa kedeung sih salakina sakedeung moal kebel semat dikubur sapoe dua poe neangan gantina eta hese anu gering we hese oh mau teman teu boga anak apa segan geus ka anterkeun bae kula malah padahal teu produksi kan eta hese tah we hayang sakarcara tadi jika di bulan kamari ditungguan kan kaku lagi geus ngomong tah we mah dicandung mah jeung saya dituna dina Quran malah lain 24 ka hehe parangsana kumaha meureun ku lagi hayang ka sorga salat teu khusyuk puasa teu khusyuk sugan bae dicandung maka harampang tak kana jantung geuna cak awet teh sial teh kieu sial geus cenah aing mah moal ngaji sanunitan ngaji ka dieu cak aing ulah beusi dicandung sia ngaraji bae pan ka dieu aduh Masya Allah karim nah iya tokoh nomor keempat sehat beda jeung tokoh makan nu sehat kadang teu kuat ieu mah sehat berarti lalawanana ieu mah gering mariam
mah lamun aya jelema grek teu kewajiban puasa komo ngagoler mah di rumah sakit diimpus atuh deuk puasana bodo puasa pokoknya nahanan penyakit ge parah gering ieu mah teu wajib puasa teu wajib sebab Allah nitah ibadah henteu kudu ngarusak awak sakabawana ku awak bae ibadah teh ulah sok aju maksa-maksakeun datang ka gering datang ka rusak awak ulah sakabawana masya Allah ja ibadah anu mantep na mangke jalain ku awak ieu ku qalbu kuruhani eta ibadah nu aslina kaopat nomor kelima wa iqamatun teka mamana cicing di imah Zaid urang pasar Kemis bulan Ramadan teu nyaba ka mana-mana wajib puasa ketika Ki Zaid nyaba ka Bandung nyaba ka Semarang nyaba ka Yogyakarta menang teu wajib puasa ai endek mamangga bae ngan dimenangkeun gitu ngan dimenangkeun buka Zaid bulan puasa tere ka Bandung asal ulah maksiat ka Bandung deuk naon nagih ka Bandung deuk naon silaturahim ka Bandung deuk naon gilir ka Bandung deuk naon deuk nonton Persib teu meunang mata nu terakhir mata jadi menang ninggalkan puasa kulantaran saparieun tawil bin niatit tarakhus niat gawe kamurahan kuari keur carita Abdolna jelema bulan Ramadan nyaba ka Surabaya misalna ziarah Wali Songo ziarah sunah tapi ngamenangkeun kana teu puasa andai kata Ramadan ziarah Wali Songo eta teh puasa apa ulah terserah ente kumaha kamadaratan diri ente lamun ente madarat ku puasa buka lamun ente teu madarat ulah buka jadi diserahkeun ka urang kuat jeung teu kuat madarat jeung teu madarat nah lamun nu madarat abdolan kene buka lamun teu madarat abdolan kene puasa tinggal kitu bae dirasa-rasa ngan ieu mah cenah teu madarat ke deuk buka bae masalah sanajan teu madarat ka awak nu matak teu madarat naik mobilna baby ben Lexus AC-na ge pohara boro-boro di jero dual di luar ge geus tiis pohar teh wase parna di luar ge geus tiis komo ka jero tah aju diukna ge deuk kumahanya na bae deuk tegak bisa deuk tungkul bisa deuk doyong ge bisa deuk nangkarak bisa geus geunaheun mah supir aya deuk SBG di jero mobil eueuh masalah berangkat di pasar Kemis ka Surabaya masalah teu aya darurat teu aya madarat teu aya bahaya bae berangkat ka Surabaya ceredek buka bae masalah etalah kamurahan sara ulah besi kumaha ke Allah disalahkeun ulah datang ka nyalahkeun Allah aing embung cak Allah kudu disalahkeun ku sia gara-gara puasa gering cak Allah aing kudu bae tah aing embung dikitukeun aing nu maha nyaho aing nu mere ka sia tanaga hirup matak lamun teu kuat bae bebeja masyaallah tuh gitulah jadi syarat sahna puasa 4 syarat wajibna puasa 5 ku hari rukunna arkanuhu salah satu asya rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin niat nati penting kudu unggal penting niat unggal penting di mana mimitina ti mimiti guru datang ka fajar ialah waktu niat ai mahaluha tempatna niat gol hate tempat niat jadi sanajan teh diomongkeun hate niat jadi
daripada diomongkan hati terhadir karena puasa niat di jero hati terjadi ngan abdul nama nya hati niat nya lisan ngucap kumaha niat teh niat mah cukup bae sakit nawaitu sauma godin niat kaula puasa isuk cukup sakitu nawaitu sauma godan min ramadan nawaitu sauma godin min ramadan tak sakitu tak cukup tak pangsa tikna niat sakitu nawaitu sauma godin nawaitu sauma godin min ramadan geus sakitu niat kaulah puasa isuk di bulan Ramadan geus sakitu isuk kula puasa di bulan Ramadan jadi geus sakitu nawaitu sauma godan min ramadan ai santri mah dek godan dek godin malah nu nyalakeun moal aja ngaji alamun teu mondok karah nya urusan godan jeung godin bege ribut di lembur si godan teh godin lah isuk-isuk keneh dek godan teh godin godun gak masalah watak kitu santri mah puyeng santri mah geus bae nawaitu sauma godan nawaitu sauma godin nawaitu sauma godun nawaitu sauma god masih godain godin Gusti deheman godan dehem godun dehem ya otomatis god kumaha hayang sia godun godin kumaha sia nawaitu sauma godin min ramadan cukup mun hayang sampurna sakumaha nu dijelaskeun ku Syekh Nawawi Tanara kieu supaya sampurna urang ye nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar masyaallah itu sampurna teh sekali di nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi kabeh ta di GR gede dopat ribut nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana wala ramadhani ngaji di Cilongok ramadhani wah ulah ramadhana ramadhani ramadhana cek ramadhana dorop tama kajian gue ente aing mengaji Ramadhani geus ulah parwasa lebut Ramadan aja teu puasa atuh deuk masih sia-sia tuh Ramadan aing atuh Ramadhani atuh geus beres cuma kalau ulah parwasa moongan teh Ramadhani teh eta karak sampurna niatna kulantaran tempatna di jero hate pada maghrib langsung bae besi po nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala eres kadengnya enta ku keluarga boba niat teh emang langsung kuari tak kasaksian kan Gusti satu abah isu keur puasa jasa geus niat salat maghrib encan karak adzan dong geus niat puasa hebat jasa teh macam apa salah salat makan malam degeun nya ye kabehan pemajikan anak abah besi poho ye lantaran abah mah pan heesna lain nalagaan keblok guys jam 9 teh beri dahar malam nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala ambo batung kewe sahur besi teh udang beres jadi bae tah aya nu keur salat isya usolli fardhul isya Allahu akbar nya ngamakmum bari ngadagoan imam babacana ngel teuing imam segala sabihi segala ya imam tunggu lain khusus nyarakaran imam niat baca kena di jero hati jadi tak niat di jero hati keur salat jadi atau jadi geus beres atau gedeng beki dek sare niata nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri jadi niat di jero hati udah kumaha bae jadi keur leumpang keur diuk ieu mah keur di luhur beteng
Kan di luhur batangnya nah berarti munggah ya milu. Milu munggah teh wajana keur tengah-tengah nyala sosono jeung pamajikanana inget can niat. Sa pamajikan apa ngambetan amat dihijikeun. Jadi Masya Allah. Jadi ini kumaha bae nu penting ulah kaberangan beres. Bahkan sunnah cek Syekh Nawawi ditambahan ku imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Kurang hayang sampurna dituduhkeun ku Syekh Nawawi tanara seperti gitulah niatna tengah-tengah kumaha lamun aya jelema sahur teu ngomong naon di jero hate ge teh niat puasa milu sahur doang haju isuk-isuk nyana kos nu puasa teu jadi sahur mah sahur ge teu niat puasa teu jadi naon bedana jeung milu dahar tah mah tuh sahur ngan teu niat puasa teu jadi tambah kos kitu mah kumaha lamun ge siang man kunaon sahur mantak sahur aing besi isukan leuleus eta bahasa mun isukan leuleus eta kan mengarah kana puasa tah sia kunaon eta mantak sahur mantak dahar gede amat isuk besi leuleus tapi henteu kieu di jero hate niat kaula puasa isuk henteu ngan kitu dah besi isukan leuleus eta ngaranna niat ngan dimni di jerona okos kieu segegeran apa sahur besi kaberangan tah eta kan di jerona niat puasa kan berarti segegeran apa tetep eta sahur besi kaberangan aing yaitu nu geus tarhim di itu besi kaberangan sih gede amat nyiupna ulah loba omong ai besi kaberangan ulah gede-gede ieu mah aya jang nambah sagala oh tah lain besi kaberangan tah mah nah eta aya bahasa besi kaberangan berarti di jero hatena mah aya teteh diat puasa sah bae tah mah kos kitu mah sebab aya tah di jero nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun anu ngabatalkeun kana puasa timimiti pajar datang ka guru ieu ngaranna puasa ninggalkeun dahar nginum jeung jima tah rukun puasa nomor kahiji niat ti penting unggal penting niatna teu meunang dihijikeun nawaitu soma syahri kulli ulah niat puasa sabulaneun teu cukup kecuali Imam Malik mah menangkeun bahkan Imam Hanafi besi neuk diat ti beurang ge masalah kos puasa sunah Imam Hanafi mah niat ti beurang masalah subuh jan niat bae subuh babari Imam Hanafi mah Imam Malik mah sabulaneun niat kaula puasa sabulaneun geus bae teu diat-diat ka dituna Imam Syafi'i mah tetep kudu niat unggal penting teman-teman tuntunan ulama-ulama di Banten asal mantas tawara taraweh kabeh ngarayung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi eta bagus tah baheula teh wali-wali di urang teh nungtun ka umatna ka jamaahna besi poho mantas taraweh bacanya aya anu henteu meunang inget niat deui tas magrib di atas isya niat bareng tas taraweh niat deui DKS niat deui loba teh niat teh mah parah niat deui besi cara-cara besi terjadi was-was tah mah kos kitu mah itu cukup sakali dia. Nomor kedua ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun kana puasa min usul yaini liman padin maftubatuhin min jawabin tina kadatangan ku benda ku ain kana bong-bolongan nu terbuka datang ka jero beuteung ulah
kaasupanku benda naon bae bong-bolongan nu aya di awak kurang geus bogoh sungut geus bogoh irung mata ceuli ihlil dubur ulah kaasupanku naon bae mantak sing ade mantak saur jikat gigi besi aya itu ceuhil kolot papan kolot bohon tona geus gurung wah dahar jeung daging aya nu nyelap di dieu tah barang jam 9 di kieu-kieu kok cenah daging kecruk segede jempol lumayan klek batal tuh sia blon aki lain lumayan alhamdulillah ceukna tambahan dan tenaga batal wa in qalla eta deui sagede jempol imas sain setik kasim simatin segede bijen leutik segede sireum ateun atawa tetes banyu tetes cai batal hiji nomor kedua min istiqatin ngahaja utah ai tadi mah ngahaja kaasupanku benang ngahaja mukhtar ku ari mah mun teu ngahaja ieu mah teu ngahaja poho berarti teu ngahaja karyawan balik di pabrik ka imah heula istirahat bari ka imah cakena ieu istirahat aja bulan Ramadan dia lumayan sajam ieu datang ka imah di jalan naik sepeda poho asa teh lain bulan Ramadan langsung ka teko ih seger liwat lah ngan neuk diuk neuleuh ka meja jengkol ngora ya kene masyaallah jeung lauk tembang mantap biasa je lumayan cek kene ieu beres di dieu ka pabrik ge seger nyiuknya nu biasa sapiring 3 piring blak beres dahar jeung sambal ngerokok beak 2 bata nginum deui blok beres ge masyaallah ih aing puasa ya Allah ya Rabbi poho Gusti ya Allah ya Rabbi abi lain lalagaan poho Gusti teu batal geus mah ningal doa deui Gusti budak-budak nu ngal poe di mere poho geus bae masalah ya Allah poho mah ulah kieu bae keur dahar teh beres sapiring nambah di aya pemajikanna kak keun dahar ih poho caknya padahal henteu geusan hade teh geus sapiring jaga bejas tambah hanya Allah lah nu maha uninga nyanggakeun sadaya-daya cenah poho-pohoan mangga ndek teu bae gae da urusan diri urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua ngahaja utah ngahaja man zara'ahul gai'a galabahu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada jelema anu memang kalindi ku utah naik mobil utah tengah haja teu batal puyeng 7 utah tengah haja teu batal tapi wa man istaqa'a falyaqdi jelema ngahajakeun utah batal utah teh ya ti jero kaluar batal ngahaja-haja kumaha lamun kieu bae aing naik mobil bae sebab setiap naik mobil kan urang kampung masuk mabok asal urang kampung kajahoan naik mobil mabok eta kampung eta geus hese teh penyakit tah tahu nggak penyakit itu bisa diobatan ku dokter kita mah sebab penyakit kampungan teh mah aing hayang utah ye naik mobil we ngahaja naik mobil teh ngahaja hayang utah batal sebab ngahaja deuk maksud hayang utah batal mun kieu mah urang ka ditu ka mana ka Bandung embung lah kunaon emang sok utah henteu moal HSBG di jero henteu maksud kan utahna
datang ke Cengkareng geus puyang nyana. Dunia muter tante sih ejak sia. Dunia muter tante. Teu cek aing mah muter ieu. Waduh moal aja sepa teu kebel ya utah. Henteu tah bahasa ulang aja. 2 katilu amin idkhali kullil hasapati aw qadriha min faqidiha ngasupkeun sakabeh hasapah nu aya hasapahan ngasupkeun hasapah teh gegending mun cek bahasa kuari mah helmna di bobogaan lalaki teh aya helman gegending disebutna bahasa Arab mah hasapah ta eta teh diasupkeun kabeh sahasapah kabobogaan awewe rek nu halal rek nu haram ta eta batal kumaha cenah ieu mah kieu mun setengah doang nah naonna tuh kagok-kagok sia aduh ente ieu mah setengah bae setengah ieu malah ku sono-sonona ka pamajikannya ho ieu bulan Ramadan moal diteruskeun ieu mah ku sono doang mun cek urang mah mukadimah pendahuluan jadi engke dilangsungkeun mah ke atas peuting setengah doang teu batal ya setengah doang teu batal setengah doang tret pisan cek pamajikan nanaonan kan teu nanaon lalagaan deui mah bacem-bacem bae aja pamajikan anu kagok-kagok paka ulah sok nang tangan gitu eta mah setengah doang teu batal mun sahasapah batal aya jelema perang sanggeus perang katembak hasapahna eueuh jadi katembak ai batangna mah aya ngan hasapahna eueuh ta ieu ukuranana kumaha ieu nu batal jeung teu batal teh na ukuranana ukurkeun ka hasapah nu aya sagedenya jelema sagedenya hasapahna sabaraha senti ternyata hasapana 5 cm nyana ge 5 cm geus mun nyana ngasupkeun bobogaan 5 cm sahap sapaheun nyana berarti batal mun kakarak 2 cm 2 cm setengah can batal itu ya dikira-kira atuh kumaha sia bae teh mah urusan sentianana mah atuh coba bae kudu sia di sentian ku sia aduh masyaallah kumaha awewe aya anu wati lalaki aya nu mautuan nu diwati wa ammal mautu fayubtiru bi dukhalil ba'd awewe mah kudis asupan setengah hasapah geus batal lalaki mangasupkeun setengah hasapah teu batal tapi awewe mah ku kaasupan setengah hasapah batal sebab setengah eta geus kaasupkeun kana jawab jero eta setengah teh anu mantak nyana lamun kieu sing hade ngisangna sebab eta mah pan saeutik we ka jero katoel jerona batal tah mantak lamun ngisang awewe rangda sing hade ya deh mantak beda ieu sebenarnya rangda teh rangda parawan jeung rangda nu boga anak beda lamun parawan sasadar kina beda tapi lamun rangda mah wer rangda eta jadi urang nyaho tatina suara kina gitu tapi lamun boga anak wah tetangga ge nyahoeun gadeng mah teh kieu eta boga anak berarti nah sia macem-macem ieu mah keur carita kaasupan ku setengah awewe mah tetep geus batal. Nah ieu bagi anu eling keur puasa tur ngaaja ikhtiar dirina teu bodoh deh. Kumaha lamun teu inget pamajikanna teu inget salakina teu inget balik di pabrik pabajikan hes teu make calana ngongkong apa jadi poho
poho dunia teh poho bae geus neuleuna kadinya bae geus langsung kaos dibuka sakumaha tinju bae brak itu pamajikan ge teu poho dieu sarua geus beres Kak aduh ieu urang pan lain bulan Ramadan ya orangana masyaallah urang dibere poho ku Allah yang ngado-ngado euy mudah-mudahan isu pohoan deui poho masalah anu bahaya ge lamun teu poho pertengahan begitu jana brek tak kadinya kakara ke 10 menit nah ingat Kak urang keur puasa cabut enggak cak salah kira waduh alhamdulillah sih alhamdulillah ngan ieu waduh ganggarateun ieu urusan persis okos anu tasahur dulu jam lumayan aya keneh nah ngaranna pengantin anyar der wae jeung pamajikanana sugan kaburu cek cenah karak ge main setengah Allahu akbar asal direnggenkeun batal sia teh begitu gadeuy azan nyana ngahaneng bae kaluhur teu ka hadap teu batal atuh sia atawa keur mejeulna tah setengah pas Allahu akbar didedetkeun batal tamang geus bae begitu gadengnya nyana Allahu akbar nantong buriang badina eres kunaon maka burang badina adzan isuk deui geus teu batal masyaallah atuh bareng sabarangan da kos itulah Sayyidina Ali mapan Sayyidina Ali mantep ja seperti nama kumaha Sayyidina Ali lantaran gagah jana mah jauh contoh ka urang pan begitu nyana asar neula awewe hayang geus ngahareupan pamajikanna Siti Fatimah kieu bae geus kanyahoan galagat ku Siti Fatimah teh lain deui ieu salaki aya naon kan teh naon yang geura magrib maju naon korma eueuh naon eueuh henteu kudu pake korma cek nyana teh urang buka langsung atuh beres pas adzan Allahu akbar tarik ke jero jadi nyana mah bukana Allahumma lakasumtu jima wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin jima bisi aya nu deuk nurutan Sidina Ali atuh masalah masyaallah karim tah kitu atawa dipaksa ieu mah ai tadi mapan eling ieu mah eling ngan dipaksa jima sih jeung pamajikan mun teu jima ditembak sak wae ye naon imah ayo haji mah dipaksa tak eta teh lamun teh mah bener teu jima bakal ditembak ya masalah teu batal puasana ai dipaksa mah ngan teu meunang kunyana dituntut ai dituntut pan berarti lain paksaan tah mah ngahajanya anak jadi kudu nu maksa nu ngitung-ngitungkeunana atuh lamun pamajikanna goyang we saeutik batal pamajikanna atawa salakila anu rada dikitu-kitulah saeutik lah batal ai mah maksa ge ngasupkeun ai kikituan mah urusan siap anta mah jadi lamun dipaksa teh mah kudu tet asupkeun kudu cara ricing bae caricing pan sia cicing nah dipaksa ieu nah kakarak dimaenkeun kudu maksa tah eta mah teu batal tapi lamun aju dipaksa tah aju nyana nu main ye eta mah kikituan mah pan aing mah teu maksa cak nyana maksa ge aing mah jimana ngeterusan mah pan tah urusan sia batal datang ka dinya teh agama panjang caritana duh masyaallah atawa kakarak asup Islam anyar si Teguan asal nama budak kuari lantaran bergaul bae jeung kiai matria si Teguan teh lantaran terus bae dibelian ku pasantren ku majelis taklim ku pondok akabelah dieuna meunang hidayah asup Islam kuari ngaranna Abdullah Teguan duanya dihijikeun kakarak ge saminggu asup Islam puasa Ramadan biasa bae isuk-isuk gak goreng sangu jam 10 nya nama tu jima jeung pamajikanana biasa
kanyawan tanggal 28. Ikuan, puasa nggak? Puasa. Puasa bagaimana? Ya bagaimana nggak makan nggak minum, kalau setelah makan setelah minum. Ya kan gitu amat sih. Setahu saya mah pokoknya habis makan habis minum kesononya jangan makan jangan minum karena udah kenyang, itu namanya puasa. Ya si Teguan. Terus lu apa sama istri juga kalau bawa tuh saya menyengklak aja. Aduh. Iya Teguan malantaran encan ngaji jangan mata dihampura kos itu teh jaun panjang ira ngaji kan. Bodoh nama zur lantaran anyar asup Islam. Malaya sih ayeuna mah nyarah we. Sebab informasi radio, televisi, wah, geus rupa-rupa media geus aya kabeh. Hese nyaritakeun bodoh ma'dzur teh. Nomor katiluna soim teh nu puasana termasuk kana rukun. Lamun eueuh nu puasana deuk saha tuh. Ieu rukunna hiji niat, nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun, nomor katiluna nu puasana. Kuari rek nyaritakeun nu wajib kifarat nya wajib qada nya wajib kafaratna kafaratul uzma yajibu mal qada lisaum wajib serta ngodoan puasa al kafaratul uzma wa tazir alaman afsada soma fi ramadan yauman kamilan bijma'in taminasimin bihi lisaum zaid puasa jeung pamajikanana di bulan Ramadan kuari di tengah-tengah puasa kijaya jima tengah batalan heula ku nginum ku dahar atau ku naon bae langsung bae di bulan Ramadan jima nyana tah eta di sampingnya na wajib qada oge wajib kafaratul uzma. Laka sia ade nu mantap kita bulan Ramadan. Kiai kafaratul uzma teh naon? Kafaratul uzma ta'itsqu raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba nu mukmin. Oh di urang mah lamun fa in ajaza wajaba shaum syahrain mutatabi'ain. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh puasa berturut-turut 2 bulan asa teu bisa. Wajib it'amu 60 miskinan. Wajib mere sedekah 60 miskin likullin minhum mudun min ghalibi kutil balad. Al mujzi fil fitrah 60 miskin saurangna sakmud atawa saliter bahkan dibarengan ku pakaian nu wajar jang nyana leuwih afdalna baju samping jeung kopea eta maksud tanambah jang kaabdolanna hungku. Jelema sahabat bebe jaga kangjeng Nabi. Duh, cenah kangjeng. Kunaon? Aduh. Kunaon? Aduh kunaon? Abdi jimat. Oh, jimat tuh masalah. Geus we ngerdekakeun. Wah, baru-baru ngaberdekakeun abid cek eta tuh. Aduh, duit teu boga naon teu boga. Puasa bae 2 bulan Kangjeng Nabi tambal atuh 2 bulan kudu berturut. Boro-boro 2 bulan ieu karek saminggu geus teu kuat cek ya. Boro 2 bulan gitu deh kula mah gede jasa syahwat cek ya teh. Geus atuh sedekah 60 ka miskin. 60 dua deui nu pang miskin aja kula atuh dahar bae Gusti ya kabeh. Nuhun atuh Gusti egos gitu mah. Masya Allah babari jeung Kangjeng Nabi nu hese naon geus nikmat bae urang boga Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jagalah di bulan Ramadan sing hade bisi urang kajeblosan. Selanjutnya tetap jelema wajib qada cuman ieu mah wajib neruskeun puasana. Qada wajib tapi terus puasana wajib neruskeun mun teu terus berarti double siksaanana. Hiji puasana di Ramadan di jero bulan Ramadan. Ngahaja-haja buka di
bulan Ramadan puasa Ramadan ngahaja-haja bukanya nak di samping wajib qada wajib kudu imsak teh ulah dahar minum setelah eta imsak we koso puasa mentek lamun di negara Islam maka ditangkap nu teu puasa teh ditangkap lantaran ieu wajib imsak manehna tangkap di urang ge ditangkap basukeun ka polsek makan bersama beres guys. Iya wajib ditangkap teh beunang berkeliaran mantap ke masyarakat di urang teh peduli sabener nama aya warung betul ya jelema da araos ya tapi pemerintahan teu peduli kan di urang nah urang kan ieu boga pemerintahan seperti kieu disebut betah teu betah disebut teu betah-betah ieu kumaha sih kiai gitu bae tah mah disebut teu betah atau betah disebut betah teu betah sebab bertentangan kuduna mah tangkep teh geus teu kudu hese-hese deui polisi di mana manggihan jelema nu ngarokok tangkap cokot rokona sikat ku polisi beres polisi di kamar rokok sorang nu nyaho harese di negara urang hese sebab daun undang-undangna lain Al-Qur'anul Karim undang-undangna undang-undang Belanda di urang mayoritasna muslim mukmin tapi undang-undang negarana lain Al-Qur'anul Karim lempang urang ka lipo kos lain bulan Ramadan bae lempang urang ka kota kos lain bulan Ramadan bae pamarentahna biasa bae polisi abri biasa bae geus puguh masyarakat mah resah sabenerna mah di lembur aya nu ngarokok teh tetapi kan nu bertindak di urang wajib ngodoannya nah di samping wajib ngodo wajib imsak temenang kulantaran wajib imsak andai kata di negara Islam ja wajib imsak teh mun nyana keluruyuran ngerokok nginum tangkapnya amankeun jol bae nu masang kabel listrik orang Cirebon keturunan Susari Hidayatullah masang di Cikupa di bulan Ramadan dahar di sisi jalan nginum di dinya ngarokok di dinya nu ngageing-geing biasa bae geus sieun urang teh dakwah ngadakwah nu kitu bae geus sieun geus sieun besi gelut urang teh tah lamun nya mah jago gelut di dinya tah bawa golok ka dinya tulak cangkeng goblok sia tolol ulah sia ngarokok bae bulan Ramadan bego sia datang kadenya gegedena gengna hehehe mau coba-coba ya udah punya guru berapa di situ aing mah pae ge kajeun lantaran aing mah ieu keur dakwah udah enggak usah begitu bukan negara Islam di negara kita mah demokrasi ayo mau satu-satu apa merempugan jangan begitu payah tahu jawara kos gitu kudu langsung ayo sia ayo bari mundur ayo ya lagi serius jangan dah lamun bener mah jago cimane hareupan tah urang didinya bae nagok jangan merokok selama ada saya di sini enggak boleh merokok ya geus tagogan ku urang nyaho coba bener jawara gelut guys pokoknya jangan orang kan teu bisa kitu lantaran di mana orang gelut meupeuh geus lain make hukum Islam dibawalah ka polsek urang nu salah lantaran meupeuh ti heula sekan urang penganiayaan nah ilah lamun lain negara Islam mah geus serba salah bae kadituna hirup nafsi sia-sia aing geus sabodo sia geus aing mah aing bae lawan sababna lain teu wani loba nu gagah mah eta ketika diangsongkeun ka ditu pan urang salah urang nu dielehkeun sebab nu ngalindungi negarana lain make hukum Al-Qur'anul Karim urang betah di negara model kos terus urang teu betah atuh ayo kumaha urang jan negara mah kumaha urang rakyatna perangan urang perang bae lah urang guarti atuh los lah jarang geus kos kieu atuh hek bae tiba diserahkeun ka urang kabeh
diserahkan ke orang sebagai rakyat bayi. Masya Allah mantap kurang blon orang ya termasuk blon. Wah cuma orang blon kayaknya pang blon ulang ngomong nanon sih ya. Nomor kedua latarikin niat lailan fil fardi tadi wajib rukun puasa teh kudu niat tunggal penting ai praktek ieu mah teu niat. Berarti kan status saberang teu puasa lantaran pentingna teu niat. Sanajan nyana beurang teu niat tetep bae kos kudu kos nu puasa bae engke wajib qada nya poe eta tetep teu meunang dahar nginum jiba teu meunang. Rugi nu mantak. Tilu alaman tasahara zonan baqa'al lail babana khilafuhu nyana sahur lantaran neuleuh jam dijeuleuk ku nyana jamna 3:30 terus bae nyana mah sahur dideuleuh deui masih 3:30 keneh we nginum ngarokok orenganan barang neuleuh kaluar kongkorongo budak geus aya panon poe ge mah orenganan geus jam 6:30 nyana di jero neuleuh jam nyana bae horeng paeh jemna disangka ku nyana lantaran angkeran kana jam bae disangka ku nyana masih kade penting ternyata geus beurang geus kapajaran. Nah eta teh tetep nyana wajib qada nu eta wajib bae imsak poe eta teu meunang barang dahar. Nomor kaopat alaman aftaradana al-ghurub babana khilafuhu ayadon lantaran mendung nyana ngejek lantas bae bae di mah kos jadi nyana mendung kan lalai keluar kan baheula mah lalai teh jadi patokan sebab lalaina jujur baheula mah kuari barang neuleuh jelema teh jujur lalai milu teh jujur. Jadi aya nipu lalai ge sarua bae sebab nyampur jeung jelema tukang nipu kuat baheula mah tilok daekeun lalai magrib kaluar lain magrib kaluar mun jadi bisa pakai anggeran ku kolot balot tuh lalai magrib berarti bener eta kuari mah atuh cilaka mun make anggeran lalai sebab jelema geus jadi lalai kabeh mendung barang mendung lalai geus saya buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqa wa tawtabi seribi beres barangnya nanti ke masjid deh ke mana maji ke masjid setengah jam kene setengah jam kene apa pakai mendung ya mah itu loba lalai lalai gitu mah nipu ya Allah emang jam seberapa ya nanti mah karak setengah genap Masya Allah tak etanya na poe eta buka nganggap geus sore padahal encan nganggap geus magrib padahal encan setengah jam deui eta wajib qada jeung nyana datang ka magrib teu meunang lah geus kagok buka cek nya mending dahar teu meunang tetep bae teruskeun puasana ya Allah. Nomor kalima laman banalahu yaumu salasi syaban anahu min Ramadan hitungannya bahwa eta teh tanggal 30 bulan Syaban tapi ternyata horenganan eta masih kena bulan Ramadan anggapannya eta geus Id tapi ternyata Ramadan kene panas nyana buka ternyata horenganan Ramadan kene wajib qada wajib imsak poe eta. Nomor kagenepna alaman sabaqahu ma'ul madmadah kalepasan nyana ngalawudu barang ngalawudu ngompak sakira ieu ka jero batal tahu bos anta pas ka irung teh biasana orang pandi insert sebrengkeun ieu mah kencang teh ka dieu terus batal ya teu meunang katarikan teuing tuh mantak sing hade urang dina bulan Ramadan kudu hati-hati nyisangna wuduna sing hade alitar bi Ramadan arba'atuan wa buka dina bulan Ramadan anu aya 4 perkara hiji wajib bukana jelema haid jelema nipas keur di bulan Ramadan haid nipas wilada wajib buka
Nomor kedua aya nu jais menang doang jelema musafir di dekat Bandung di dekat Surabaya menang buka henteu teu nanaon atawa gering ka karager rada eungkeut-eungkeut ye dek terus bae puasa mangga dek buka bae menang tama kos kitu mah. Nomor katilu jelema wala-wala teu wajib teu jais nu edan mah teu kawajiban teu kajaizan kumanyana bae edan jinganan kumanyana bae. Nomor kedua nomor kaopat nomor katilu muharramun haram bukana seperti jelema ngahirkeun ngodoan Ramadan tahun kamari nyana boga kodoaneun 5 datang ka Rajab can ka kodoan datang ka Rawah can ka kodoan inget kuari teh menghadapi Ramadan 5 poe deui kodoaneun 5 poe deui ta eta 5 poe deui wajib nyana puasa kodo teu meunang buka mun buka haram sebab eueuh deui poe deui waktu deui poe lamun nyana buka berarti teu kakodoan lamun teu kakodoan engke nya wajib kodo wajib kifarat tuhun mantap sih gade teu meunang kasebrangan teu meunang nyebrang ka Ramadan saja wajib. Kemudian bagian buka ya 4 perkara mayazamu fihil qada wal fidyah ya jelema wajib qadanya fidyah imal iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran rempan kanu sejen awewe nyusuan ieu lamun teu nyusuan anakna bakal gering berarti kan nyusuan lamun nyana nyusuan moal aya caian mun nyana henteu barang dahar hambar cai susuna makanya di bulan Ramadan demi anak dahar bae supaya susuna ieu subur ta eta nyana buka engke nya wajib qada nya wajib fidyah. Loba tak awewe si mbak-mbak laporan bahwanya nama teu puasa lantaran nyusuan bayar fidyah doang teu kodo lain kitu ja wajib kodo nya wajib fidyah atawa urang keur cicing bae praktek aya jelema kakerlekan dicai titeum ieu mah ye nah urang teh kan dek nulungan teh kudu boga tanaga lamun urang dek nulungan lantaran lega ieu mah ye caina mun urang nulungan kemudian teu buka heula atuh teu kerlak duaan mantak dahar heula nya mau bukaan heula nginum heula takarak nulungan batur buka nak nulungan batur tah eta wajib qada wajib fidyah nya qada nya wajib fidyah. Nomor kedua iftar mata kiri qadain maim kaniata ya Ramadan wa huru nomor kedua nyana buka bari ngahirkeun qada bari imkan ngalaksanakeun di dinya nyana boga qadawaneun Ramadan can kakodoan kadatangan ku Ramadan deui taun ieu boga qadawaneun 10 poe Ramadan nu kamari lamun nyana kodo mah bisa sebenarnya mah di bulan haji kene di bulan Muharram bulan Safar bulan Maulud bisa ngan ieu mah henteu bae datang ka Ramadan can ka kodoan nyebrang ku ari ka dieu nya wajib kodo tetep kodona mah 10 bae ngan wajib fidyah ngan engkene kieu lamun Ramadan itu teu ka kodoan deui wajib kodo tetep kodona mah 10 bae ngan fidyahna kulantaran 2 Ramadan 2 fidyah sapoena 2 datang ke 3 tahun kodona mah tetep 10 ngan fidyahna lantaran nyebrang 3 berarti 3 fidyah kitu beta fidyah dan nunae. Nomor kaopat lawala teu wajib qada teu wajib fidyah wa huwal majnun jelema edan nu teu ngahaja-haja edana aya kitu mah mabok ngahaja-haja tetep wajib. Dina poe penting tadi
ditelepon ku Habib Lutfi insyaallah cek manehana namun teu aya halangan rek milu penutupan di dieu tak disiapkeun ngan per detik ye encan aya informasi mungkin di jalan ya batu kumanya na Habib Lutfi jelema hese kan atena hese kumaha karep jana bae teu nyana datang nyana henteu henteu termasuk rada jelema aneh di zaman ayeuna teh ya nyana di kumaha karep nyana bae geus datang ka lapangan udara deuk naik kapal nyana embung atuh henteu lalu teh kapal-kapal nyana eta geus kitu Habib Lutfi jadi kajelema atuh kadang-kadang gitu sabodoan ka pamajikan geus sabodoan naik kareta gitu kali jadi di zaman ayeuna aya Habib Lutfi anu modal kos itu kumaha karepnya na bae tetapi kuari di mana-mana aya nu saminggu nungguannya teu kapangi-pangi saminggu di Medan di mana di luar nungguannya teu kapangi-pangi kadang-kadang di Bandung teu kapangi geus lae balik kadang-kadang datang ka dinya langsung aya tah ieu hese jeung nyana padahal geus kapanggih teu naon iyalah nyana peutik tadi geus di ditu geus berangkat ti Pekalongan geus berangkat teman-teman nyana nelpon teh geus berangkat naik kereta geus datang ku di Jakarta terus tadi bada subuh bareun sare atuh saudangna nyana bae oh jadi kakarek dek berangkat ti Duren Sawit ka dieu sajam berarti ti Duren Sawit ka dieu sajam ya cukup lah jam 11 berarti kuari setengah 10 lewat kuari kakarek dek berangkat jadi orang alhamdulillahirabbil alamin lamun manehanana datang kuneuleuna bae geus alhamdulillahirabbil alamin sebabnya nama bejana sering jasa ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi di antara anangan nyara telok bebejangan pernah carita ka hiji Habib anu deket jeung nyana sering ngimpi kapanggih jeung Kangjeng masyaallah urang mangimpi teh kapanggih teh jeung anjing deui aya nu putih wah ieu asana wali ieu barang di deketan pocong ngimpi teh karari itu bae ya Allah ya Rabbi sejasa mun masih kene urang loba karesep tentang duniawi tentang makhluk ya kahijab lah ngimpi jeung Kangjeng Nabi mah kudu geus bersih jasa kakara masyaallah hese ya taya urang alhamdulillah di akhir zaman aya kene Habib nu geus cenah mah geus teu mikiran dunia teu mikiran naon kadang-kadang dibere sedekah terima dibikeunna beres saudara dibikeun geus cenah mah teu mikiran naon kumaha nyana bae ongkos ge eta ongkos mun dikade di ongkosan berangkat dari ongkosan teu cek jeung ongkos geus hese cenah mah kadang-kadang boga pake ka Malaysia pake ka mana ieu di akhir zaman aya hiji Habib Lutfi bin Yahya saguru jeung bapak kolot kaula Ki Agrat di Benda Krep jadi waktu Abah Agrab di Benda rada kolot nyana budak jadi sok bareng di imah mentak barang dongeng teh nyana masyaallah horenganan saguru jeung Abah Cangkung Abah Agrab jadi berarti bapak kolot ti ibu teh ya masantren di Benda Krep di Kiai kitu bapana Ki Zaini Ki Kaokab tah didinya nyana saguru jeung Habib Lutfi budak tapi cenah Habib Lutfi mah kos lain Habib keur di pondok nage ngaji henteu gegedeun teu hahabibeuh biasa nya wayah mawaan cai wayah kasawah baheulana waktu di bendana saeutik didongengkeun supaya nyaho kabelah dieuna terus Abah maka sempur tah barang disempur ieu Habib Lutfi mah terus bae di dinya
datangkan dibere ilmu thariqah. Jadi ilmu thariqah nyana ti benda qadiriyah wan naqsabandiyah. Boga guru deui nyana urang Jawa Tengah, ajam guruna lain Habib. Jadi guru nu kaduana guru hakikatna orang ajam. Orang biasa lain Habib. Kabelah dieuna aya deui guruna nu Habib deui. Jadi guru aslina benda kerep kikaukap. Nomor kedua orang ajami ahwal cara urang kieu. Jadi tawadu kan berarti. Biasana kan Habib embung ka guru ka ahwal teh embung, ngamamun bae. Habib embung kan ka ahwal, Habib takabur mah. Ya Habib takabur embung kan, bukan Habib enggak mau teh teh. Ja Habib Lutfi mah biasa. Kalain Habib ngomong guru tah ka ahwal nya nama guru. Karena itu luhur ilmu hakikatna di guruan ku Habib Lutfi. Ngantak guru da disanjung-sanjung bae ku nya ahwal lain Habib. Nu selanjutnya kakarak boga guru deui Habib. Biasa baheula ngaji nya mah mentok pinter jaro ngaji da ulah coba-coba. Alatna jago, fikihna jago. Habib Lutfi bekos urang ki. Lamun kaberan kapanggih atuh biasa bae jangan hese kapanggihna. Geus ente lantaran hese kapanggih jeung Habib Lutfi. Neangan bae nu ngaran Lutfi. Di mana bae wah iya. Mana ieu cak Lutfi teh kurang aing hese kapanggih jeung Habib Lutfi siapa Lutfi sia. Tak gitu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sambil nungguan Habib Lutfi kakarak berangkat jam sabaraha datang nanya otak kurang tungguan we bil barokah emang ngakadina gini ngadoa donge ngadoa paling ngomong saya kumanya bae deui kumanya bae nya ngomong datang ke jam 2 tungguan guys ana mah hayang nyaho prak datang ke jam 3 teu salat ulah salat guys kumanya bae guys hese jarak itu kuari kerese lain lalaga hese jasa Masya Allah. Jadi diangkat ketua Thariqah se-Indonesia kualitas ketua Thariqah se-Indonesia nyana lamun geus caritakeun Thariqah jana geus di luar kepala Thariqah Tijaniyah, Thariqah Utsmaniyah, Thariqah Ghazaliyah, Thariqah kitu Satoriyah, Thariqah geus di luar kepala nyana nya menyaritakeun Thariqah bintang-bintang Thariqah dunia nyana nyahoeun nu aya di Makkah, nu aya di Mesir, nu aya di Yordan, nu aya di Irak, nu aya di Iran, nu aya di Maroko, nu nyana nyahoeun. Geus hese teh di luar pemikiran urang mun nyana nyaritakeun jelema-jelema luhur di Amerika di mana nyana nyaho. Ilah Habib Lutfi teh dadak ge. Nah, tungguan. Oh cenah ge lapar. Geus kajian payah di dieu geus. Ayo beri dulu kepala malah lapar mah. Sebab tukang uduk tadi geus beak, kupat beak, jaba di imah geus. Bodoh dobel, baca lapar keneh wae. Nah, iyalah urang nyaritakeun tentang puasa.